Ku bismillah dikawitan, ia kisah dinadhamkeun ku abdi yang membutuhkan, kana rahmatna pangeran. Kisana kembang Kamboja, janina bercabang dua, nu teu asing jeung teu langka, nu tumbuhna di astana, kacaturkeun dua santri putra santri istri, saking demen jeung sehati, berpadu cinta sejati. Ki Ahmad eta nabina, jeung Siti Marwan namina, sanajan panggina langka, tetapnya jeung setia, bareng dina hiji mangsa, Ki Ahmad ngali kobongna, Siti Mar'at teu kawasa, bari nangis jeung setia. Siti Mar'at sesegrukan, nyariosna alon pisan, pami nyampai di tujuan, tong hilap enggal nyeratan. Ki Ahmad ngawal sopan, jawabna atuh kantenan, masa aku melupakan dirimu yang aku sayang. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah menumpang mandi? Kalau ada umur panjang, bolehlah bertemu lagi. Siti Mar'at manis, cayaan bali jeung gelis, sanaos bali jeung nangis. Siti Mar'at tetep genis, tos lami kacaturkeun, lamun rinduna mereka, silih suratan balikna, tuk menyurahkan hatina, kacaturkeun ibu Ramana, ka Siti Marwan nyarita, kedah enggal ka bumina, ngawaro jeung henteu nyangka, teu nyangka rek ditikakeun, margina
tengah wartoskeun mulang gengan ngajalankeun pamanut ortu masieun sanajan bari teu sangka dijodohkeun ibu Rama Siti marahnya kabaksa hatina sakit tersiksa.